Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Far'un arieta hiji cabang. Ikhtalafu parantos berbeda pendapat para ulama fi maknal qodoi dina ngahartosan kodo wal qodari sareng qodar. Fal qodou mangka ari kodo ingdal asy'ariyyi mungguh ulama-ulama asy'ariyah iradatullahi eta ngersakeunana Allah al-asya'a kana pirang-pirang perkara fil azali di zaman azali. Alama netepan atas perkara hiya ari itu irodah alaihi eta tetep atas itu ma fi ghairil azali di salianti zaman azali. Jadi kodok mah irodah Allah di zaman azali anu sesuai jeung anu bakal terjadi setelah zaman azali gitu. Wal qadaru jeung ari qadar indahum munggu asy'ariyah ijadullahi eta ngayakeunana Allah al asya'a kana pirang-pirang perkara ala qadarin barina tetep netepan atas takdir mahsusin anu geus ditangtoskeun ala wafkil irodati barina netepan atas irodahna Allah. Jadi ari pangersa Allah di zaman ajali mah iroda kodo ari geus terjadi mah eta jadi qadar kitu cek ulama Asy'ari mah. Fa iradatullahi mangka ari irodatna Allah maha kersana Allah al muta'alliqatu anu dihubungkeun azalan ka zaman ajali bi annaka eta sayaktosna anjeun tasiru bakal jadi anjeun aliman eta anu alim kodoun eta kodo tah Allah teges ngersakeun ieu maneh teh bakal jadi jelema anu pinter contohna teh tah pangersana Allah eta disebut kodo. Wa ijadul ilmi jeung ari ngayakeun kana ilmu fika di anjeun ba'da wujudika dina sabada ayana anjeun ala wafkil irodati barina metukan jeung irodah kodarun eta kodar tah manehna geus urang geus jadi pinter eta disebut kodarna gitu. Wa amma ingdal maturidiyati jeung anapun mungguh ulama maturidiyah fal qada'u mangka ari qada ijadullahi eta ngayakeunana Allah al asya'a kana pirang-pirang perkara ma'a ziyadatil itqoni sarta nambahanana kana ngayakeun ala wafki ilmihi barina metukan kana ilmuna Allah ta'ala maha luhur Allah. Kumaha cenah maksudna aya tahdidullahi tegesna nganyar-nganyarna Allah azalan kana zaman ajali kula makhlukin kasaban-saban makhluk bihaddihi kalawan batasanana itu makhluk. Jadi cek ulama Maturidi mah kodok mah cenah naon ngayakeunana Allah kana perkara anu leuwih tina irodah di zaman ajali gitu. Haddihi batasanana makhluk alladzi anu yujadu diayakeun itu kullu makhluk kula makhluk alaihi di atas itu ladzi min husnin nyatana rupawan atau sae wa qabihin jeung goreng wa naf'in jeung manfaat wa durrin jeung madarat ila ghairi dalika dugi ka salianti itu madkur tina hasanin qabihin naf'in durrin ay ilmuhu tegasna uninganana Allah ta'ala mahalur Allah azalan kana zaman ajali sifatil makhluk si azalan di zaman ajali sifatil makhluki kana pirang-pirang sifat makhluk.
Wakila jeung dicarioskeun naon al qada'u ari qada ilmullahi eta ilmuna Allah al azaliyu anu bangsa azali ma'atalukihi sarta ngahubungna itu ilmu bil maklumi kana anu diuningakeun kana objek ilmuna. Ya teh ari dina kitab abi mah bil ulumi, cuman dina cetakan nusanis mah bil maklumi. Enakeun keneh kana bil maklumi asana. Tapi duka upami bil ulumi kumaha ngalempengkeun gitu. Manawi anu terang. Wal qadaru sareng ari qadar ijadullahi ta'ala eta ngayakeunana Allah taala al asya'a kana pirang-pirang perkara ala wafkil ilmi barina metukan kana ilmu na Allah. Fa ilmullahi mangkari ilmu Allah al muta'alliqatu anu ngahubung azalan kana zaman ajali bi anna sahso eta sayaktosna seseorang yasiru jadi itu sahos aliman eta anu uninga ba'da wujudihi dina sabada ngayak diayakeunana itu sahos qodoun eta teh qodo wa ijadul ilmi jeung ari ngayakeunana kana ilmu fihi di itu si sahos ba'da wujudihi dina sabada diayakeunana itu si sahos qodarun eta qodar. Jadi cekol nu ieu mah kieu ari gambaran jalma teh pinter tah. Uningana Allah ka eta si jalma bakal jadi jalma nu pinter teh disebutna teh qodo. Tah, ketika Allah ngayakeun ilmu kan ujug-ujug pinter jalma teh. Tah, ketika ku Allah geus dikersakeun diayakeun ilmu di eta jalma teh, maka eta disebut qodarna gitu. Hadari ya wa qaulul asy'ariyati jeung qaul asy'ariyah wa eta ari itu za al masyhuru eta anu masyhur wa ala kulin jeung netepan atas saban-saban qaul fal qada'u mangka ari qada qadimun eta anu heubeul wal qadaru jeung ari qadar haditsun eta anu anyar bi khilafi qaulil maturidiyati barina nyulayaan kana qaul ulama maturidiyah wakila jeung dicarioskeun naon kulun ari saban-saban sahiji min huma tina itu qada jeung qadar bi makna iradatihi ta'ala eta tetep kalawan makna iradahna Allah ta'ala mahlur Allah. Tafsilun ari eta hiji rincian. Qala parantos nyariosa Sulaimanu al-Jamalu Sulaiman al-Jamal kama barina sabatoseun keterangan qala parantos nyarios kana itu ma sa al-Fayyumi Imam al-Fayyumi fil Misbahi dina kitab al-Misbah. Wal qadaru jeung ari qadar bil fathi kalawan dibaca fathah dalna la guairuma eta lain salianti perkara yuqadiru ngersakeun hukana itu ma sa Allahu Gusti Allah taala mahalur Allah minal qadoi tina qada wal qadaru jeung ari qadar bisukuni dali kalawan dibaca sukun dalna wa fathiha jeung fathah dalna wa eta ari itu qadru al miqdaru eta ukuran wal mithlu jeung sarupa nyaruaan yuqalu dicarioskeun naon hada qadru hada ari ieu qadru hada eta ukuran ieu atawa hada ari ieu qadru hada eta mirip ieu yumathilu tegasna ngamisilan hukana itu da wa amal qadaru jeung anapun ari qadar fi qaulihi ta'ala dina dawuhna Allah taala inna anzalnahu fi lailatul qadr tegasna ayat anu neme inna sayaktosna kami nu agung anzalna eta parantos nurunkeun kami nu agung hu kana itu Al-Qur'an fi lailatul qadri dina peutingan qadar fal mana mangka ari manana lailatul takdiri eta malam takdir sumiat dingaranan itu lailah bidzalika ku itu lailatul qadar di annallaha kana saykosna Allah taala mahalur Allah yuqaddiru eta ngersakeun Allah fi hadina itu lailah makana perkara yasya'u ngersakeun Allah kana itu ma min amrihi tina urusana Allah ila mithliha dugi kana mithilna itu lailah minasanati nyatana pirang nyatana tahunan nyatana tahun al qabilati anu ngabandingan min amril mauti nyatana urusan maut wal ajali jeung ajal wa rizki jeung rizki wa ghairi dzalika jeung salianti itu madzkur
min amril mauti wal ajali wa rizqi. Wa yusalimu jeung nyampaikeun Allahu kana itu ma ila mudabbiratil umuri, hu kana itu Al-Qur'an ila mudabbiratil umuri, ka pirang-pirang anu ngurus kana pirang-pirang urusan. Wa hum jeung ari itu mudabbiratul umur arbaatun eta opat minal malaikati ti pirang-pirang malaikat. Israfilu tegasna malaikat Israfil, wa Mikailu jeung malaikat Mikail, wa Azrailu jeung Azrail, wa Jibrilu jeung Jibril alaihim eta muga tetep ka itu nu opat assalamu ari salam. Wa qala sareng pantos nyarios sa Mujahidun Mujahid, Lailatul hukmi ari itu Lailatul qadar eta maleman hukuman. Wakila jeung dicarioskeun Lailatul syarafi ari itu Lailatul qadar eta peutingan kamuliaan. Wal idomi jeung keagungan. Wakila jeung dicarioskeun Lailatul doiki ari itu Lailatul qadar eta peutingan rarupek hareurin. Lidoikil qodoi karena rupekna kodo heurinna kodo bizdihamil malaikati kusabab berbondong-bondongna malaikat, desak-desakana malaikat fiha dina itu lailah. Wa an Ibni Abbasin sareng katampi ti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma naon analoha sakitu Gusti Allah yakdi eta ngodokeun Allah al aqdiyata kana pirang-pirang kodok fi lailati nisfi Sya'ban dina wengian nisfu Sya'ban wa yusallimu jeung nyampaikeun Allah kana itu aqdiyah ila arbabiha ka pirang-pirang jalma anu ngabogaan kana itu aqdiyah Lailatul Qadri dina maleman Lailatul Qadar. Hada ari ieu kaul mananya ieu teh kaul Ibnu Abbasnya anna takdirallahi eta saektosna takdir Allah layah dutsu eta teu datang ila fitil kalailati hada ari ieu kaul Ibnu Abbas walaisa jeung eta sanes naon al muradu anu dimaksud anna takdiro kana sayaktosna takdir eta sayaktosna takdir Allah bang deui walaisa jeung eta sanes naon al muradu anu dimaksudna anna takdirallahi eta sayaktosna takdir Allah layah dusu eta teu datang itu takdir Allah ila fitil kalailati dina eta puting li anallaha ta'ala saektos li annahu kana saektosna Allah eta yahuan enak nemen teu li anallaha ta'ala kana saektosna Allah ta'ala malur Allah qaddaro eta nakdirkeun Allah al maqdiro kana pirang-pirang takdir fil azali di zaman ajali qabla khalqi samawati dina samemeh diciptakeun langit wal ardi jeung bumi balil muradu balik ta anu dimaksud naon idharu tilkal maqdiri eta nunjukkeun kana itu pirang-pirang takdir lil malaikati ka para malaikat kan kieu nya dina kaul Ibnu Abbas nyatakeun bahwa nu dimaksud Lailatul Qadar teh eta teh peutingan naon peutingan diasongkeunana takdir jelema ka malaikat anu opat anapun dina nisfu Sya'ban mah eta teh peutingan di mana Allah nakdirkeun cenah di eta nisfu Sya'ban mah tah dina peutingan Lailatul Qadar nawe di naon diserahkeun ka malaikat nu opat bakal timbul persepsi bahwasana atuh ari kitu mah Allah teu naon teu ngersakkeun disalianti peuting anu eta mah tah lain kitu maksudna maksud kaul Ibnu Abbas eta mah kieu cenah bahwasana Allah dina peutingan eta teh nganemrakeun kana eta takdir ka malaikat nunjukkeun eta takdir ka malaikat da ari nakdirkeun Allah makan setiap saat ge nakdirkeun Allah ieu ge kan naon alam semesta ge afalna Allah sehingga pasti terus menerus takdirna Allah teh tanbihun ari ieu teh hiji tanbih wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh kakirangan kalepatan hapunten anu kasun hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.